Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pambiasa tepangri saling simpuling wastapan Rika Santosa dina ingkang empatan simpuling badai ngabawarakeun Warta gunaan Jalan Kurang Hade, Jalan Kopo Soreang, Raruksak, Kabupaten Bandung. Anu kurang Hade, Jalan Kopo Soreang anu pernah di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Raruksak. Ilaharna nalika hujan rajang, eta lelewek teh kakeun ku cai turta limpah. Jalan Kopo Soreang anu pernah di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Raruksak. Alatan limpasna cai drainase saban hujan rajang, cai dina eta drainase di eta daerah limpas ketika Pak Imah jaga samalah ketika matalakakeun bagian aspal jalan nalang kasar. Lihat begitu perintah buka bawa cara remen bergunung di trotoar jalan cek salah saurang anu ngagunakeun jalan toleh membrakeun dirina ngarasa kabuku alatan jalana ruksak. Sasarta eta rintah ngabubulung teh ngudilankeun bau anu gega nalika ka eta jalan. Begitu mah dina miharep eta pasoalan jadi besar panitenan pamarentah sangka jalana moal tepi ka Raruksak deui keur nyinggar kecelakaan. Saestuna kitu ngeunaan Warta Jalan Kopo Soreang Kabupaten Bandung mugia pamarentah tiasa gacan meningkatkan dan melaraskeun supados teu ngaganggu warga sareng pengguna jalan.